lantaran aing sok kadahar duit pamarentah nu kadahar kunyana keur ngamuk di jero nafsuna. Lamun nyana sadar mah nyana ge ceurik, ya Allah, heuh bener. Minggu kamari mah heuh bener minggu. Barang diborjakeun ku sieun ngamuk. Bahkan nyana dakwah. Ulah ngaji ka Cilomo. Haram segala rupa, bank haram, kredit haram, duit pamarentah haram. Geus, ulah sok ngaji ka Cilomo, jeung aing ngaji. Ngaji naon sia? Wae baca kitab kabeh. Baca ku sia kabeh, leg-leg ku sia kabeh. Teu deuli datang aya nu ngadengekeun bae. Sebab naon dibendu Allah. Ku nafsu udah moal beres. Ngaji ka dieu emang sanu nitah teu hayang. Teu dititahan wae ulah ngararaji ka dieu. Ngararaji bae ka dieu pan SMS-an jeung tukang wuduk pan masalahna. Mantak lamun kiai hayang dibere ku bupati hayang dibere ku gubernur eta mah kiai panggoblok-goblokna jeung pang tolol-tololna jeung pang bloon-bloona dunungan. Ye tukit pudali bente nya dibere disidekahkeun deui ka sia nu ngomong ngadahan aing nyaho aman ki pudolina mah sia nu jebeg nyaho sia jebeg. Ya Allah ya Rabbi badak kula heran lamun aya kiai dek ngembangkeun agama masih kene ngadahar duit pamarentah heran kula. Haji cenah jauhan pamarentah ulah. Wow, biasa kula mah jeung bupati akrab, jeung gubernur akrab, jeung kapolda akrab, kapolres akrab. Bahkan saluhureun kapolda naon? Siapa eta ngomong? Jauh sia makan. Ya, bukan nyaho. Nggak bener nyontek. Aing mah pokona timbul di sia mah aing teu percaya bae kajeun bener ge. Tuh, TNI larau ulama, masya Allah. Bahkan sababaraha jelema gede moal ditanya moal dibejakeun endeuh ka dieu ulah teh itu pugu maksud. Wow, bahkan bupati urang, gubernur urang babarengan jeung urang. Naon kitu ngaranna haul. Bahkan gubernur mah geus mere mundingna ge 2 sapi bulan deh. Je, ya namang geus mere kuari ge di kamari ge geus mere. Lain be sia mah ngaji bae teu mere. Malah geus ngintip bae cekerna goblok teh coba. Lain masalah wau jeung wau. Biasa kerjasama ulama jeung umaro dalam rangka nanjeurkeun kebenaran, nanjeurkeun agama. Ulah pasal ieu ngan ulah hayang duit mah sakitu. Justru kurang masuk kaju ngajauhan lain biasa bae. Jadi ada jelema sarua. Keur bareng jeung urang mah keur di luar urang oh Allah alam. Nya jelema nyolain. Kan gitu tuh kan keharti kan urang. Iya tuh biasa bae. Wauhan biasa. Ngan ulah ngadahar duitna. Sebab kuari eueuh nu halalan. Hayu coba pangningalikeun nu halal di mana? Ieu ulah gandeng urang bae iman. Maksudna. Ya Allah, ya Rabbi Gusti, ya Allah. Membantah bahasana lamun teu amat terjadi di hiji negara duit teh geus haram malulu ngeye kumaha pamarentahna mere apa ulah ka rakyatna hiji nomor kedua rakyatna kudu narima atau ulah geus dibahas kabeh geus dibahas Masya Allah karim nu kaliwat etik aja ya Allah mali teruskeun aku ieu mali teruskeun teh ngabahas eta mah babieu loba kiai-kiai mudirun anu proposal mah
salah cenah kieu henteu. Lamun memang deuk neangan dunia proposal. Lain deuk nanjeurkeun agama. Lamun deuk nanjeurkeun agama ulah. Mau didenge ku masyarakat. Saha nu ngadengekeun kiai pamarentah atau kiai modern? Saha nu ngadengekeun ya? Eueuh nu ngadengekeun, didengekeun di bari kieu mah. Oh iya. Di tukang be aju samping da dikaluhurkeun pret beres. Ieu tamun hayang nyaho geus kitu tah. Ya Allah. Ki Pudoli teh kiai teu bener. Tapi nyana mah masih didengekeun kene. Ceramah masih kena didengekeun. Coba kiai modern. Apa didengekeun teh? Kararieu. Oh iya. Di toilet teh bener teh geus aing mah teu nyaho bener teh nyaho mana ada. Ki Pudoli mah sakitu masih didengekeun kene. Sakitu gitu bener. Maksudnya, yes ya mau masih ngomong. Sakitu gitu bener didengekeun kene. Berarti hebat jasa kan? Si itu mah bener na bete didengekeun, kok masalah? Ya Allah. Itu keur nyaritakeun naon sih kiai kadinya-dinya? Keur nyaritakeun perubahan kiai nu tadina kiai bener jadi teu bener, nu tadina kiai teh ieu teh hayang ridho Allah ku ari hayang ridho makhluk, nu tadina kiai teh neangan jalan pi sorga ku ari nyana jalan pi neraka kan berubah tah. Tak berubah, mun tadi kotok berubah, anak embe berubah, orang kiai ge berubah. Orang kiai ge berubah. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Walau galabal haram biadi sultan, lamun ngalindi harta haram di leungeun raja. Sultan teti RT datang ke presiden sultan. RT teh sultan terbawah, raja terendah. Aduh hubungannya langsung jeung masyarakat nyana malah. Eta hebat sebenarnya. Hakikat mah luhuran RT jeung presiden. Presiden mah teu langsung bersentuhan jeung rakyat, RT mah langsung bersentuhan jeung rakyat. Langsung nyana mah. Korupsina kanyahoan jasa. Sakitu ge teu gede. Ya tapi di pasar Kemis mah moal aya RT korupsi moal aya. Alhamdulillah. RT sorga kabeh. Walau golabal haram biadi sultan lamun teu mah ngalindi harta haram di tangan raja, di tangan pemerintah. Cek Imam Ghazali hurrimat atiyatuhu haram dibikeunna. Pemerintah ulah sok mere komo ka kiai. Mentak ulama enggak sih, bupati menang ka imah asa ulah marang bere. Gubernur menang ka imah ayo asa ulah termasuk Kapolres mangga beda ka imah geus diancam ulah mere. Kapolda mangga hayu. Deuk ngaji babarengan deuk salat Jumat mangga asa ulah mere sakitu. Dinyatakeun ku ulama. Lah cenah kiai geus ulah panjang-panjang ngabahas kos kituna cenah. Ieu cili cengeng. Pengeng jadi saya do, jelas kan? Mantap bupati tarang mere, kita jebutkan pelit ulama, embung kulana. Sekali-kali mere, duitnya ini duit negara apa duit bupati, duit kula cenah ieu mah. Oh mere, sebar duit rahasia eta mah. Syirik menta kan? Ya, cabok syirik lain. Kan jangan aya usaha, nah gubernur aya usaha di luar kenegaraan, di luar pemerintah, eta nu halalna. Mantek dibikin kayu nu halal. Gubernur mere gede lah mere. Cenah ciki aya nyawanya, ye mal bisa. Sesuk aya nyaho bae heran aing mah. Teh, ulah. Ya, nyatakeun. Kapolres Pak Alip sabarangkali kabar ieu teh.
Saya mau di sini boleh, mau kapan aja dan pokoknya datang asal jangan ngasih uang sama saya. Udah menjelas-jelasan. Oh ya udah, terdekat. Saya kaya cepulan. Bejakan kula mah bola masugi aing daripada dibere mah ngebut sugi aing. Pokoknya mah datang ke rumah saya, entar saya jamin. Oh, kamari Pangdam. Pangdam ka imah teh. Geus bejakeun saya kaya dibandingkan dengan Pangdam. Di hari penyeuna urang mah ngomong, "Kaya apa sih?" Wow, tanya sama orang-orang. Wow, sawah sabaraha bau juga ditu. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya teh mere ya tuh. Kan sebab dibejakeun kaya saya. Kayak saya kemana-mana nggak pernah naik mobil angkot, nggak pernah saya. Saya naik Lexus terus. Ulah ditanya bae Lexus saha. Ulah ditanya, mun ditanya aing ge, waduh bahaya ya. Alhamdulillah. Akhirnya nyana akrab, bakat dekat dia. Mangga, nu penting ulah mere sakit. Ih, gampang ngeunaheun. Aya deui pejabat nu deuk ka dieu deuk mere sabaraha miliaran deuk merena teh. Ulah. Kecuali ka dieu moal mere. Sadama nya deuk mere ulah ditahan dulu. Aya nu ngabisik oper we cenah ka dieu. Tangkorak sia urang. Ce, aing ngajurumuskeun sia. Sarua jeung si deui ditahan ka neraka ka sia. Di sini urusan neraka tanggung jawab abdi. Ya goblok. Iya mah abeh urang lah lempeng dibejakeun sote abeh ngeunaheun ibadah ka Allah. Sebab ahli-ahli Allah mah ieu teh mere jalan supaya ngeunaheun ibadah. Supaya salat teh hampang, maca Quran hampang, zikir hampang ngeunaheun. Karasa ngeunahna ibadah teh karasa lain sakadar ibadah tapi karasa ngeunah cara na eta tah. Duit itu kos kitu ulah didahar. Masya Allah. Panjang dah orang menyaritakeun kos kitu. Carita duit haram-haram di hiji jelema atau di diri urang. Urang usaha limbah, sedangkan usaha limbah mah lobaan haram. Usaha lamun limbah lobaan haram. Geus teu kudu jelaskeun. Geus teu kudu jelaskeun lobaan haram. Ya, cenah kiai so tahu jasa. Ayo sia ka dieu. Ditanya sia ku aing. Emang aing teu sakola heula, aing sakola. Sakola perlimbahan maksudna goblok. Ih, atuh aing nanya heula ka ahli limbah. Ye, numantak kakak kula baheula teh dagang limbah ngangkrok we dijual henteu dibikeun henteu. Kula nanya ka haji, kan eta teh dijual henteu lah. Haji kunaon teh henteu bae henteu. Engke heula ka haji itu bisa ngangkrok bae dirinya emang ulun hayang mun geus geus-geusan cenah ka haji mah. Ka haji kula teh kakak kula emang kunaon? Mal beres cenah teh. Horeng meulina teu beres, gajualna teu beres. Ye, cek kula kakak kula sakitu mah lumayan oge ye. Atuh berarti nyana tasawuf oge sakitu mah. Ngangkrok we limbah di dinya. Kula kan ditanya. Sababaraha pelimbah kula nanya. Anu oh iya tah. Geus masalah geus cuma keur carita doang ieu mah. Biar carita. Tapi kan jelas aya nu halalan, nu ngarasakeun harta halal jeung haram hanya manehanana nu dagangna nu ngalakukeun wayahna jang dahar dirina jeung keluargana mah ulah dibere nu haram. Oh mata di mun dibahas panjang loba lah caritana geus teu kudu dibacakeun tekna lah hese hongko dibacana ge. Geus we urang nu nyaho ieu teh nu halalna duit urang sakitu nu haramna sakitu. Nah ieu teh jang urang jeung anak pamajikan mah wayahna bere nu halalna. Nu haramna jang saha teh? Dikeun geus eta tah. Kagok oleng. Tuh kan, beres pikir cerita perubahan. Urang tadi ngeunaheun dibere daek ngaji nyadar narima eta teh keur diplongkeun ku Gusti Allah. Ketika tak bae goblok kiai kasinggung aing lantaran aing sok ngadahar duit pamarentah
duit pamarentah nu kadahar kunyana keur ngamuk di jero nafsuna. Lamun nyana sadar mah nyana ge ceurik, ya Allah, heuh bener. Minggu kamari mah heuh bener minggu. Barang diborjakeun ku sieun ngamuk. Bahkan nyana dakwah. Ulah ngaji ka Cilomo. Haram segala rupa, haram segala rupa, bank haram, kredit haram, duit pamarentah haram. Geus, ulah sok ngaji ka Cilomo, jeung aing ngaji. Ngaji naon sia? Wae baca kitab kabeh. Baca ku sia kabeh, leg-leg ku sia kabeh. Teu deuli datang aya nu ngadengekeun bae. Sebab naon dibendu Allah. Ku nafsuna moal beres. Ngaji ka dieu emang sanuni tah teu hayang. Teu dititahan wae ulah ngararaji ka dieu. Ngararaji bae ka dieu pan SMS-an jeung tukang wuduk pan masalahna. Ai teu kudu wau, teu kudu dia kula ngaji teh teu kudu wau, teu kudu kenal, geus teu kudu sasalaman. Acan. Geus betes ieu jeung tukang pakaian awewe mah ka ditu. Jeung tukang sate ka ditu. Beuh, memeh ngaji geus mesen 3 bungkus. Bawaeun balik. Beuh, budak. Tukang wuduk segala rupa. Oh masalah. Ente mah seni doang tuh mah kiai. Seni perut mah. Oh masalah ngaji keneh. Bola masalah. Nah, udah jelas perubahan mengakui ya Allah ya Rabbi jahenya. Ngeuraheun. Salat ngeunaheun Allah. Ku ngakuna bae ngeunaheun. Beting dae kudang salat Allah. Menang tah 2 poe 3 poe ngeunaheun. Kadihna kot teu ngeunaheun deui. Eta duit haram waya di awak urang ngamuk deui. Ngamuk terus nafsuna timbul deui. Lamun ku nafsu mah moal nyeraheun eta ieu teh maksudna nuduhkeun lain sakadar nyaho ka hukum teh pake. Ibadah teh lain sakadar ungkeg-ungkegan kikituan, tapi karasa ngeunaheunna salat. Eta nu dimaksud teh asal geus ngeunaheun 100% eta ngaranna salat ditarima ku Allah. Ente ulah hese ai salat aing sih diterima apa henteu? Rarasakeun ku sorangan. Asal salat urang ngeunaheun eta diterima. Geus teh kudu dibacakeun ku aing tekna geus pokona mah. Asal ngeunaheun karasana eta diterima. Asal rungsing teu diterima. Aing salat ongko rungsing ongko. Salat teh rungsing heran aing mah. Tah eta nu kos kitu ngaranna teu diterima salatna. Oh, komo. Ciri ke mana? Tungguan aing ka aing salat teh. Allahu Akbar. Set bes. Cepet amat campingkeun ku aing. Salat teu diterima. Ieu mana? Si aidek nungguan salat aing tungguan. Lamun teu ka aing nyusul bae aing salatna aing mah biasana tenang. Cek anu ngadaguan. Coba hayang nyaho ketenangan sia. Aing tungguan ku aing. Menang 3 menit geus. Pan sia tenang si 3 menit. Rungsing aing. Teu diterima teh salat asal rungsing teu diterima. Salat bahkan karasa kehadiran Allah teh nikmat lamun karasa kehadiran Allah emang hayang cepet moal. Mata kabla ditu mah kadang-kadang salat teh hayang sorangan. Nah sebab da ngeunaheun sorangan mah. Allahu Akbar teu kanyahoan ku batur. Pas tahiyat ge haju teu hudang deui. Orek nunduta. Haye ya jaga paharaman lamun hayang ngeunaheun ibadah urang deuk ka mana tuh deuk ka mana adikula ngorakene gagah maot kiai anu ngorakene maot pak anu ngorakene maot meureun engke ge datang ajal teh ka urang lamun urang geus dibere ngeunah ibadah geus teu panasaran maot ge sebab aya dina ridho Allah sakitu ja maot mah bakal jasa nu penting husnul khotimah sakitu aya ridho Allah aya jelema biasa keur hirupna ja biasa ibadah tapi begitu neuk sakarat heseueun amat teh maca la ilaha illallah maca Allah eta haram dina beuteung masih numpuk keneh ngahalangan masyaallah karunyaan awak urang ku anfusakum wa ahlikum nar jaga diri maneh dina neraka carana paharaman sebarang dahar bangsa anu bangsa teu jelas-jelas bangsa hayam-hayam negeri teu jelas teh mencitna nu geus di pasar nu geus nang masjid ulah terus bangsa teu jelas-jelas we gara itu urang geus kolot bari mah berubah diri ibu duit bangsa teh pamarentah wayahna ulah
Cina ieu mah dibere bae beulikeun ka bensin. Beulikeun ka bensin, ulah didahar. Beulikeun ka bensin, banjurkeun ka motor beuleuh. Saya kiai bener kos kitu jasa. Sugan teh mah bener. Lain, geus mah kitu deui. Deres motor sia motor batur. Beulikeun ka bensin pake ka bensin motor mobil masalah. Tuh masalah. Ya. Tah. Ulah ge pake meuli baju dipake salat ulah. Jadi aya tah anu rada deres. Ya, rada deres aya. Sebab ieu kokocoran itu gitu. Kecuali hasil usaha manehanana usaha nu bagus aya nu halal nu entak amanat Abah mah kieu sia dibere ku pelimba ku pedagang tarima ulah nyaritakeun ku kumaha sebab aya nu halalan tapi lamun dibere ku pamarentah ulah didahar mun hanya amanat Abah kos kitu mun sia yang ibadah bisa tuh kan aju ulah wow mah biasa akan jadikeun ku urang sobat urang tapi ulah hayang pamerena nu ngaran duit nagara ceuk ieu bolak-balik di dinya we peng ceui aing ceuk aing ngapan proposal aing mantak bolak-balik geus sia can ngarti goblok mari dibalikeun deui sia can mah goblok sia tungkul tanya nanti pajar teu ka deuleu meureun ku aing ulah udang ka nyaman sia